pun gitu. Wah, cing akang. Ceker teh gaya awakna mah sae. Mana we siapa? Akang naksir ka ditu. Tina reupna nepi ka neuh-neuh gitu. Resepnya oe kan. Bener emang kena Wah, so abogeut teh urang turubane ku koran. Banget mah bisa oge. Dewe persik we. Turubane ku anu. Awakna mah percis ya Julia Peles. Si Jupe. Keun bayar Sekwil Dale. Naon sakuliah teh. Sekitar wilayah dada. Anu bawa durian teh kan. Tong ka mana karap sia. Ngomong teh. Ya, Kasinggung. resep si ayah. Mending kena Sekwil mas. Naon si kieu mah? Heup. Sampurasun Satria. Rampes. Di mana neng teh lah? Orai gitu doang lagi. Entang wakang ngomong gitu tenang. Ulah suaba. Kita di leuweung kade. Ulah suaba. Sing inget baheula geuning Gusti Batara mah di leuweung. Aya nu bere main mah juri geusina mah. Akhirna pan. Oh kadega cing atos-atos aga. Ulah katipu gunung kieu. Saha Satria? Garan kaula walak udara. Saha? Walak udara. Apa sena? Aduh, tobat teh nepi ka sae kitu nya jenenganana. Awakna mah hade. Eta itu atuh Mulus awak di mana mani dadana euy. Kayak gitu dek noong. Manteu teh kana noong sia teh mah. Kana naong Dan nikmat keneh noong atuh. Di mana Satria? Kaula teh keur ngalalana. Keur aprup-aprupan hirup sangsara jeung balangsa. Aduh, nyah teuing. Dacan taruang meureun. nuturkeun ilung Rupina mah teh acan ruang. Ya saya ya we leuweung. ya. Dacan Bogol saus. Aya gedare nangka. Iwung. ngarokok teu. Ari iwung teh naon? Ngarokok. Iwung ulah. Jame ngora. Lain. Jame ngora iwung atuh. Nya. Iwung teh sen anak awi nu leutik kere nu kakarek borojo. Putra Brojo nu Eta teh putrana awi. Rawi keur ditekakeun. Putra. Eta teh awi teh nikah ka urang Arab ya Pak. Ya kagungan putra iwung. Ade eta teh. Iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung. Eta teh paingan aya Habib teh. Ari eta rupang keur saha? Habib lah. Saha abdi teh saha? Rano Karno. Ah didenge deui. Wakil gubernur Atuh Rano Karno mah moreun eta mah artis. Bisa maneh nyanyi. Tuh kadenan. Lagu naon? Lagu naon? Kalimera. Kalimera. Kalimera bersama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju mundur. Maju tak gentar. Galeng lo. Aduh. Eta ku kompak. Alah, Halo. sampean sa. Ngaran kaula teh Arimbi. Sa Arimbi ngaran kaula. Hidimi. Laras. Di mana? Kuningakeun kaula teh ti karaton nagara, kaula teh kaluhuhan nepatih nagara. Cacak istri patih itu. Sopo kang kumanti aji wonten ing negara. Lan negara opo iki? Negara Pringgandani.
Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan. Ieu teh suhun. Terus jauh. Halo. Jauh apruk-aprukan je dolar. Lelempang. Nurek marisa paspor meureun mawa. Urang. Borak setan. KTP ge teu mawa ieu. Tidak ke bawah ke soe. Pati negara. Laras. Ai kitu naon? Kaulah terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat saperkara bisa lumah orang bisa tata priyoga kaya ulia ngandung mau kita dengar ki abina ada bisa bahasa kawin Inggris jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan kayak ada gitu na radio neko-neko. oke kaulah minta hampura sama itu kaulah teh apa mana-mana kulon wetan kieu galerna wah nya satadina ringlung meureun kaulah tarik balik niru nyalindungkeun diri di tempat dieu aya tempat teh karek kepada sapon ka negara kaulah negara Pringgandani saru gubanti aji wonten negara Pringgandani lanceuk kaulah kakasina Kakang Prabu Harimba eta teh lanceuk kaulah dah aya naon di koron itu teh pika manis aya kolecer nya menjadi penyanyi dangdut bagus sekali ya. halus jadi penyanyi dangdut aja lemah Motor rame. Muat dikasih Dewi versi tak kuasa kitu dihampur aku kaulah asal aja lain ngahaja iya Gresik. ka hiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu disejah saumur hirup kaulah teh kakara dah aya rasa anu luar biasa nu karasa ku kaulah aya rasa aneh digan hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon ieu naon ieu Dekedah dilisan. ulah naon bogohon ke si lain ulah Dekedah dilisan tapi endah dirasakeun teu bisa dilisankeun tapi endah karasana cah eta ai kitu kumaha kaulah teh kakara katari kataji ka pati-pati ka petang asmaragama ieu anugerah ti nu maha kawasa anu katarima ku kaulah Gusti nu maha alah amui hampura jalma bima walaupun darah kaulah teh satadina ngancam kap sampean tapi nah atuh nah kaulah dina waktu ayeuna paribasana asa leuleus lir ka pukai bunal lir ka pas kahujanan dah ninggal pamunteus salira oge dedeg pangadegan salira dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada Gusti nu maha agung Dedes teuing ngapakutan. Maka barentol meureuhna bagi kureungit. kaulah teh ngudalkeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun Mugi ka panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaulah wejar menang-menang Gusti patengah dinera seri leutik dah alah ampun dunungan dah kan iya sejak oh ya lain eta nu kitu bogohon ini kedunungan dewe juragan di mata ya tampikan juragan bing mombak kudu kanu geulis wae oh loba nu bogohon kedunungan teh beda jeung si aya
pada merebutkan wae dengan dewek itu. Keur madunungan Makassar tuh jangkung. Aya nu tadi nanya tentu nama ieu. Daud teh. Gahiana. Aya wae dan di dunya. Eta mah nu asli pulang sengit teh. Tapi teu naon Sabar nasi beureunik teh nu kuat. Geus takdir. Takdir ti ilahi teh. Eta. Yang lain jodoh. Nah, ya kita nu bogoheun ka angka. Lah. Hai, ya aya. Mau dibejakeun. Aya wae. Eta mah kudu dinusa sih nyari dan. Kudu opat mata. Iwa tiba entis nya hos. Jelas diwajib mati. Kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami. Duh kami warga negara Republik Indonesia. Kami berbangsa Indonesia. Berbahasa satu. Dan kami akan berjuang. Kumaha bibang ulah saudara. Bangsa sampean teh bangsa dendawa bangsa rezeki. Wah, bangsa. Geura teangan deui lalaki bangsa aja. Bangsa. Ulah wani-wani aja ngeganggu kaula. Tah kitu neng. Aya jodohan. Ieu teh saleresna juragan Wanakodara teh parantos kagungan bebene. Ngan kuliah kene teh. Nya. Di mana? Nya kuliah kene di taman kanak-kanak. Lain gak kuliah di taman kanak-kanak mah tuh. Di PAUD. PAUD mah leuwih anak. Ulah ngabanyolan anjeun ulah kodara kumaha kira-kirana. Kaula teh teu acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh teu acan aya implengan Sisinga. sanajan loba lalaki anu dararatang. Tapi da teu acan aya maksud kaula teh satria. Daya nu cok. Sanaya nu cocok. Kumaha cocok ieu kanu diikat. Amit-amit. Dan nampi. Beli teh enggak inget teh bogo ka sia. Jamak ke wanita pikir. Ya langsung ka dieu bau kelek di situ. Lah mending langsung ke nya bau kelek. Banyak. Saha tuh. Bukan Bima. Hari tampik teh si bau. Lain jelema api tuh. Lain jage. Cing nu akang. Cing aya buah. Bogo nu manehna. Oh, nu aing bau kelek. Baiknya kumanana mah teu karasan. Baiknya kita di sedar sebelah. Ku babaturan karasan itu teh. Kumaha Bima? Kaulah katarik-kata jika pati-pati kapan aswana gamat. Jangan bangsa sia. Wong goblok. Hei. Tunali pak mana sia? Ngentung. Tuh mawa sendiri. Kan ulah kitu ka istri teh kan. Ya, ulah tampikan. Perasaan awewe mah halus ulah kitu kan. Tampi mah tampi we kepada yang sisiliran daunona daun saga jeung daun ceuli. Awa daun cari marah Teh. Iya. Bener di sini. Daunona daun saga orang kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga. Sugan aya milik abdi. di sugan gitu oke. Ada cepancun teh mah buah nangka, buah sawo, Terus buah pepaya buah dan buah salak. naon atuh eusi. Nah, itulah nama buah-buahan. Teke Hayang diteke si peleduk. meni eueuh eusina. Ciwit penukna. Lain juragan Bima sugan seuri, sugan naon tah henteu. Naon anjing seuri kudu kitu. Sudah ada yang utah. Kumaha Bima? Jika siap. Oi, Geblek. Ampun, Gusti nu Maha Agung. Kasaku kabina-bina teuing nasiba nepi ka kieu ka karasa umur hirup meunang ka peurih kieu. ditampik ku jajakanya. Neng atuh urang mah
sakenting maneh dah. Ulah maksa umum gitu. Bisa engke rumah tangga sakinah mawadah warahmah teh ku ayana henteu no gencang. Bogoh pada bogoh teh. Keprok kayak sabelah teu bener. Keprok oge sabelah mah moal tarik. Moal disada. Kecuali kana saya. Bilih rumah tangga ka itu awon. Aya no gencang mah. Neng bogoh pamoget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea. Awet raje. Jadi awet raja itu rumah tangga jeung manehna. Sakit lila. Itu hitung lilanya. Tikeur buru. Jangan jeung parawan. Tapi jangan jeung persekot parawan. Lebih kareuy hayang. Kumaha? Sakali deui kawaret nanya. Balik sia. Ampun teuing. Bot tong di deukeutan bot. Lat tong di deukeutan. Nika. Atawa cenah ambek. Lah, cenah ambek. Pancing ambek aing teh sudi. Lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah aing. Bari jeung awewe teh. Sina nafsu. Ayo. Sok sina nafsu. Bima. Iya. Kumaha kira-kira Bima? Najis. Aduh. Nepi ka kieu nasiban. Nyari hati Allah. Oh, kesempatan sok ya. Supaya Jangan kuaka pancing selama. sok keureyan kanya tawa langsung pe. Langsung. Bisi beuki. Bisa caduan. Manehna dek noong jeung Ai nempo awakna mah heueuh alus euy. Halus Nempo awakna mah nepi ka kieu ya teh lu teh bujur nepi ka. sekal gitu nya. Tuh ngadak-ngadak celana aing jadi syarat. Nya ya ora ya. Mereka was manggu atau bujur mah. Bima. Lain aku gitu segala bisa sentuh. Nyingka maneh nyingka cebotol. Soal mangga kulan. Abe tiba. Geus di mana maneh? Abe protes di Lebo. Oh, geus jauh. Parantos. Aduh. Ulah maneh tong jadi wae. Mangga. Beli jauh. Surasi dawara sadadorna nyeun. Sadadorna kebijakan gitu. Ampun, Gusti nepi ka kieu Kang Jeung Rama. Sadadorna keur ngalok. Akibat salira kaula nepi ka beunang jadi ditampik oleh kieu ku jalma. Teu sangka kanyerian luar biasa tobat Gusti. Nepi ka nyanyautan kieu ati. Entang tos nyai. Nah, tetengkang di mana garam teh kawas motor keur balap. Mereka kawas heloran. Ada geng motor. Nyatu. Ai bahasa Jawa namanya tembalung yang mana? Aku cenah gini aku jaluk. Aku jaluk naon? No pelor. Nah, tuh make pelor atuh. Aku jaluk. Maklum. Jaluk mentan naon? Jaluk pelor. Jaluk mana aja? Jaluk malu. Orang bisa tata kolan. Tata krama. Naon? Tata krama. Orang bisa tata krama kaya wong edan. Kaya wong likan. Ulah, teu bisa Kaya wong gendeng. teu seperti ini saja. Kaya wong lian. Maaf aku, sorry neng.
Maaf, sorry. tobat teuing. Swear bahasa naon, bro. Sebetulnya aku cinta kepadamu. Betul. Betul, ini mah betul. Betul. Aku rumah tangga. Swear ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali. Betul. Tiap aku bercinta, aku Betul nih, belum punya pacar, belum punya DPBD. Orang gawe. Kalau begitu aku rek mileuheungkeun. kecampuran nu Ampun. bahasa Bohong. Wis, ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon. Nenaunan eta teh nenaunan Kang Bima. Ieu we. Bahasa naon eta. Eta nepi ka kaula meuni sasepan. Hampura sabab aya nu garero tadi duaan. Era Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh bojoh doh bisa. Kerja di mana? Ini ceritanya sebelum. Oh ini apa? Silawal. Karena batuknya. Benernya akal teh kita tadi geus panggil teh cinta ka salira no. Beda cahaya dengan sermut. Mata amis kakuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis kakuku-kukun. Mimitin aja. Naon nih? Nah, tetep pandangan tinggi ka kasar gitu. Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang hisuk-hisuk dadaran ketan. Teu si banyak heula. Geuning leuweung aya ketan. Dia Haji Umang. Pamere Haji Umang. Pasal Haji Umang kata Si Mak. Bandar Buah. Betul nih cinta kepadaku. Si Mak Haji. Bisa akang jabakan nih. Ya ada pungu kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga. Tapi dia teu meunang geurakan walaupun can ngaliwatan kawin. Nikah. Kabale-balenya. Ya engke tiasa paneuri. Doh beres ya mah. Atuh beuki ya mungkin. Sangka teuing neng. Saan. Nah, geuningan salira awak jakung gede teh jadi hampang. Alu baur. Naon sabab hampang cing? Naon? Ya ka kaum Hawa. Haji Umang. Ya Ulah Allah. nepi ka eungap. Di mana mangsa ditinihan. Wah, ulah PK enggak. Naon eta teh jadi jabakan susu. Kinten-kinten. Aduh. Opet jangan opet pakai aja. Yes. Gusti nu Maha Agung. Lebih kan dia ceruk. Asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo. Ya, lebih kan dia cek ujal Baingan nepi ka user. Asa dicabak. Pengen ada respon itu mau. Kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu. Kang terus kaula nu. Ampun teuing Kang. Upami kitu carana ridho kaula ditelasan ku salira. Doh, daripada itu. Sudi mati suka perlaya kaula Kang. Paehan kaula di ku pandangan salira ridho. Ridho pisan. Ada tengah jodoh. Mang. Ampun Gusti Maha Agung. Nah, iya hati nepi ka kieu ampun. Gusti, jalias ku abdi urang ewak Gusti. Ulah. Bisa Bisa cari. lagi ada ibu si cacat.
Waduh, tobat. Bukan nutur-nutur. Kabina-bina teuing Kang. Kalanang. Aya wae aya wae jalan sakan. Mal bisa ngalahin sama. Pageuh nya kelan kana suku euy. Kesempatan. Tapi da dewe mah aya nafsuan ya. nya atuh Normal. da jalma normal. Buka beda-beda geuleuh teuing aing teh kanu belok. Nah, saku hiji da aing teh ka jelema eta hiji. Eta ku Awas ya lamun kaparangkeun aing nepi ka ngajodoh ka manehna ku aing bakal dipeditan. Pun ieu mah Ya kalau mah jelema aing kasih eta mah hiji bakal hiji. Bengis bakal teh. Da pasti nu kitu patut tukang tipu. Mun ieu mah diberein.